Haji. Aya naon maneh teh uam jiga nu rusuh jeung jiga nu reuwas kitu. Itu murid dua Haji keur judi. Saha murid kuring nu judi teh? Itu si Ohim. Astagfirullah si kehet teh. Kela wa, di ka mana? Kunaon pan nyusul si Ohim wa teh? Kembali da meunang. Menang. Alhamdulillah atuh maneh jiga nu reuwas kitu tadina teh. Muhun menang. Gelas peupeus. Syukur menang mah aya kabisa si kehet teh. Punten ada di dieu tong ngaganggu tong munceunan ya abdi ohim sumping ka eyang hujan nyengakeun babakti dikawit cau hejo atuh bunga sataman rokok jarum sareng kopi pahit mangga eyang sudah sumping nyengakeun ieu ohim itu aya aya naon itu kucing datang ka eyang cari tarik ngeliat si lain geus ngaganggu ya abdi bade nulikeun opat angkat teh kangedikeun enyi mawa rokok jeung kopi naon ke eyang ohim lain teh rokok kopi rokok jarum sareng kopi hideung eyang saresep eyang nah ari maneh itu eta mangan kur 2 angkaeun lamun hayang 4 angka anu gitu si eyang maneh kudu mawa hayam hideung anu sukuna koneng jeung beas ketan Cianjur ditambah rokok samsu jeung kopi gudeg ohim aduh nu 3 angkana we eyang eueuh jug balik itu nu 2 angkana we sing karunya ka abdi manya ieu teh gagantian sasajen sia ari kitu mah eyang dibeli tapi redepkeun kade tong poho ya nya eyang hatur nuhun pisan tingali ayeuna belah hilang aya makam eyang tadina ketenger eta teri cuman tapi omat kur sakali ngeri ulah 2 kali tawa 3 kali tuluy pasangannya nya eyang hatur nuhun pisannya heeh jung nuhun nya eyang oh iya ku berarti punya mere 2 angkanya dia punya dia sini 3 2 cocok euy mah bakal pimpinan Tipu sia kehet. anjir itu mah si Haji aing ketipu aing rugi aing dialikeun si Haji ku aing lah gila tamu wah si Haji Oriana mana penting Oriana urang Terus sepet lain ohim uam mah keur ngarames.
Bener atuh bener. Acirina kan ngusep ya teh jejer. Acir teh ngusri kumaha teh? Biasa tukang galak. Jadi mah lainnya hantu itu. Lah, jadi lu. Aduh. Udah gelo sugan mah. Tak manusia teh. Nah, kita buka teh. Lah, ya dulu pengajian deh. And his name is John C. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Ui pangausan. Oh, iya teh. Jadi naon itu nya, Wak? Iya, gini budak bangor yang juga Marian si Ohim.